Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patebang daya serang sim kuring dina channel Dongsun TV. Kumaha para wargi sadayana? Daramang mudah-mudahan aya dina kasehatan, digampilkeun milik rezekina, ditebihkeun tina balai, oge kenging pandang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa simkuring aya hiji carios ieu teh anu parantos dimuat dina majalah Mangde anu judulna Tawis Soca kanggo Alisa. Aduh, judulna ge onitos ieu nya pemirsa. Tawis Soca kanggo Alisa karya Eli Herlina. Ieu carios teh dina majalah Mangde dina edisi Carita Pondok nomor 2820 hiji. Ayo urang lajengkeun wae kana cariosna. Wilujeng lalason, wilujeng ngadangukeun, sok lah. Siapkeun ci kopi sareng gaeuteunana nya. Nuju ti Rizky mah ya, ngopi bari ngadangukeun dongeng. Madep pisan. Yuk Tawis Soca kanggo Salira. Kanggo Alisa. Lembur singkur geus malih warni, tegalan nu tadina laliuh kiwari geus jadi dataran beleger beureum. Bulldozer jeung setum keur ngurug jeung ngararata lahan. Kamana ari saung kuring, saung meunang ngabebenah pinuh ku barang kerajinan Habibi sabatur-batur. Kamana ari saung Mang Bandi jeung tukang mulung sejena. Kamarana atuh marenehna miang. Ngahulang bari neuteub ka jauhna. Pikiran ngalanglang ka mangsa ka tukang, basa kuring mulang ti ondangan, nabrak budak nu keur ngamen terus diubaran di puskesmas. Habibi ngaranna teh. Mulangna diantirkeun ka lembur singkur, sabenerna mah can pantes disebut lembur. Pangeusina ukur sababaraha saung, dijieun tina pemotongan triplek jeung bilik-bilik urut nu disambung-sambung. Minangka kokolot lemburna katelah Mang Bandi. Eta tempat teh mana horeng, tempat cicing tukang mulung jeung barudak andar-andar. Harieum ku tatangkalan malahan aya kebon sayuran, aya sumur jeung MCK basajan. Sanajan basajan tapi didinya karasa aya kating teriman. Handapeun tangkal caringin leutik di amparan kardus jeung terpal urut, barudak keur aranteng ngagambar. Aya barudak awewe keur nyieun barang, karajinan tina botol aqua. Habibi sabatur-batur sapopoena sarianti ngamen atawa buburuh mawaan barang di pasar. Sarumanget oge diajar. Barang jol dibageakeun ku hiji nonoman. Ningali tangtunganana mah sigana lain ti kalangan maranehna, tapi katingali kadeudeuhna ka barudak nu karucel. Ka Tirta ngenalkeun, ieu teh Alisa, ceuk Habibi. Nonoman nu disebut ka Tirta ngabalieur semu teu resepkeun ningali kuring. Bade naon ka dieu? Di dieu mah sanes tempat sow. Ngajenghok ngadenge kekecapan sakitu sinisna. Punten, abdi ka dieu ngajajabkeun Habibi, tadi katabrak tapi tos dilandongan, mangga nyanggakeun. Teu disangka papanggih deui di kampus. Sarua rek di wisuda, kuring S1 manehna S2. Tetela manehna boga cita-cita anu mulia, hayang ngajait barudak andar-andar ngarah bisa hirup mandiri. Hanjakal cenah patukang tonggong jeung kulawargana anu materialistis tur ngamenak. Geus sataun babarengan silih kanyahokeun adat, pasipatan, karesep jeung kahayang. Tetela boga misi jeung rasa anu sarua. Babarengan hayang nyandangan barudak nu katalangsara,
hanjakal eta impian kiwari karibang karakna. Sabulan ka tukang manehna amitan dadakuna aya urusan pagawean. Nitip barudaknya pokna teh. Kuring percaya alatan silela ieu tara nguciwakeun menang beja pajarkeun manehna geus kawin jeung anak sobat bapana oge teu percaya. Dasar kudu katohyan basa keur di tukang baso ningali manehna barang jeung wanoja gelis luwis tur modis. Geugeut pisan tina ketakna teu katingali meunang ngareremokeun. Kuat Alisa, kuat. Kuring marancahan diri, sabisa-bisa nguatkeun rasa, rerencepan kaluar terus mulang. Ti harita gering nangtung ngalang layung. Poe ieu nguatkeun tekad sejak mapalerkeun ka peurih. Niat ngeureuyeuh deui ngajar, hanjakal barudakna teuing kamarana. Keur ngahuleng katingali aya satpam, gayana kumawasa pisan. Paparentah bari tutunjuk duka teuing ngomongna nahaon. Terus lempang ka lebah kuring geuwat ditanya. Pak, dupi tukang mulung sareng barudak nu tukang ngamen nu kawitna dumuk di dieu ayeuna kamarana nya. Duka teuing, teu aya urusan. Pokona ieu lahan rek dipake. Ngadenge omongan kitu amarah asa kahualkeun. Ngomong rada muncereng, puguh keur ngemu ka keuheul, pek aya keur meupeus keyang. Hei, ngomong teh sopan saeutik mah. Ngadenge kuring muncereng, manehna katingali murengked, duka pedah ningali jaket loreng nu dipake. Muhun duka, da tingawitan ka dieu oge tos teu araya, dupi Neng bade ka saha? Geus lah, ari teu nyaho mah percuma. Maranehna memang lain nanaon kuring, tapi naha ieu batin ancur, hariwang, sieun hirupna leuwih katalangsara. Teu karasa cimata bedah, ngagarajag mapayi pipi, teu tega nyaksian maranehna kaleungitan pangreurehan. Sanggeus sapopoe meres tanaga neangan pangupa jiwa. Nyetater motor dipajukeun lalaunan mapai-mapai jalan. Susuganan papanggih jeung salah sahiji urut warga lembur singkur. Geus aya kana 2 jamna kukurilingan, tapi lebeng teu panggih jeung kalangkangna acan. Hate beuki tagiwur, tungtungna eureun di sisi darmaga. Biasana di dieu Mang Bandi sabatur-batur sok mersihan bebenangan mulungna, tapi ayeuna mah suwung. Kakeuheul minuhan dada, hanjakal, tibasa manggih ka kuciwa kuring ngaguguk ka hoream. Hate leutik keukeuh nyalahkeun diri, rumasa hirup teu profesional, teu bisa misahkeun urusan pribadi jeung urusan umum. Ica, nuju naon? Lamunan kagereuwahkeun ku nu nanya. Barang direret tetela Hendra kapilan cek kuring geus aya gigireun. Aa, ngaruruwas. Kunaon ngalamun di dieu? Nuju milarian barudak, murid Ica nu padumukanna di digusur. Ica ngiring ka Aa, manawi nu dipilarian aya di ditu. Di mana? Muhun hayu ngiring. Urang kana mobil we, wios motor mah sina dicanda ku rerencangan. Kuring ditungtun muru mobilna, dius dibawa ka hiji tempat, tepati anggang tidinya aya spanduk netelakeun bakti sosial TNI. Tenda-tenda gelede ngajerega, aya sababaraha wangunan nu keur digarap. Keur puluhak-polohok kitu aya nu ngagabrug ti tukangeun. Teh Alisa, pokna reang. Barang malik tetela barudak kuring kabehanana, gabrug barudak dirontok, hate bagja, sagala katunggara ilang sapada harita. Sirahna diusapan hiji-hiji terus dibawa diuk ngariung, sagala dicaritakeun saronoeun pisan. Ayo nu midio kunaon tara kalembur singkur deui, nu matak perih mah naranyakeun tirta.
Katirta mah digentos ku AA. Hendra mangjawabkeun. Barudak katingalina geus caronggah jeung Hendra. Aya nu keur dilatih ngagitar jeung nyanyi. Aya anu diajar ngagambar jeung rupa-rupa kaparigelan liana. Ngarasa regreg ningali kitu mah. Percaya ke prajurit TNI mah sagala bisa. Mudah-mudahan maranehna moal katalangsara. Hendra teh koordinatorna. Saheulaanan mah tukang mulung jeung barudak ditampung dina tenda. Nungguan wangunan rumah singgah rengse. Barudak nu teu boga kolot bakal diasupkeun ka panti asuhan. Keur kitu aya nu uluk salam ngajenghok sarta keur kebeb. Tirta geus aya hareupeun. Sajongjongan papelong-pelong. Lis, geuning tos di dieu. Mohon. Kuring ngabalieur terus ngaleos. Bade ka mana Alisa? Akang sono. Sono. Tos teu aya nu kedah dipika sono. Sagalana tos eces. Teu kenging kitu Lis. Gareupeun urang teu acan rengse. Sareng cinta akang mung kanggo salira. Bullshit. Ngagombalna tong di dieu. Ayeuna mah barudak tos aya nu ngurus. Urang teu diperugikeun deui. Ayo urang di luar. Lis, naha janten kieu? Ngomongna bari rek ngaranggem leungeun ngan dikepeskeun. Cekap, abdi tos terang sagalana. Ayeuna mah urang nyorang jalan sewang-sewangan. Akang janji hubungan urang bakal tetep siga biasa. Urang nikah sirih heula sanaos teu diredoan ku kulawarga. Asa dibentar gelap ngadenge eta kecap. Asa dihina ka bina-bina. Kuring kudu jadi pamajikan nu saukur sah cek agama. Amarah asa tambah-tambah. Dangukeun. Raden Tirta Wijaya nu dipihormat. Kuring Alisa jalma biasa, tuna harta sepi hati, tapi boga ajen diri. Nu moal ditukeurkeun kana harta banda jeung cinta. Naon kasebutna wanoja teu dikawin rencepan. Teu boga hak salaku pamajikan. Ku batur mah pelakor disebutna. Tos ngaran Alisa pupus tina sajarah anjeun. Ngadadak ngomong nong trowelang. Ngarasa heran ku pamolah. Tetela kuring boga sifat ofensif bisa nyerang manehna nepi ka ancur. Lis, kitu soteh kanggo sementawis. Saterasna mah Alisa bakal jantan boga akang anu sayakti. Percanten geulis, please. Kahyang mah leah tumarima. Lamun kudu jujur, gede keneh duriat ka manehna. Inget deui kana harga diri anu asa dicacampah. Kuring sakuat tanaga nahan picerikeun. Tos teu aya nu kedah dipadungdengkeun. Abdi cadu kudu dicandung. Narah kedah didua tos dugi kana ugana. Urang kedah papisah wilujeng kantun. Manehna rek ngagabrug. Untung Hendra nyampeurkeun. Surti geuwat ngahalangan. Punten abdi pipilueun. Kumargi di dieu abdi pribumi sareng Alisa teh pun adi. Janten panuhun tong riributan. Mohon abdi oge dihapunten kumawantun riributan di dieu. Upami kawidian nyungkeun waktu sakedap hoyong ngobrol sareng Alisa. Mangga upami Alisana keur saeun mah mung upami henteu tong dipaksa. Cak kumaha? Tos we dugi ka dieu abdi tos capek. Kadangu Kang. Janten kumargi Alisa tos mutuskeun akang kedah nampi. Margi ngawangun hubungan teh sanes mung akang sareng Alisa wungkul. Nanging kedah ngahijikeun dua kulawarga, kedah kenging ridho ti sepuh. Omongan Hendra tatagtur tandes. Katingali manehna tungkul ngemu ka hanjelu melong siga nu nganaha-naha. Lis, leres kitu. Kuring unggek sabisa-bisa nahan cimata sangkan teu bedah. Embung katingali hengker tur epes meer kudu kuat cara tadi. Ngabalieur micin beungeut. Mapalerkeun ka peurih hate muji syukur. Geuningan ieu diri salian tibi boga kekuatan ofensif oge defensif. Bisa nyerang oge bisa nahan. Manehna ngaleos bangun nulungse. Sanggeus manehna indit,
Cipanon teu katahan, mungguh ati teu bisa dipungkir, satemena kacinta masih keneh aya. Hate nu gudawang teu bisa ngalaaskeun rasa, oro kaya harga diri leuwih utama. Tos geulis ulah nangis, isin ku barudak, hapunten nya aa pipilweun. Hendra ngupahan deudeuh pisan bari nyusutankeun Cipanon, kahayang mah ngagabrug nyusup dina dadana nu sambada, meuraikeun sagala katunggara. Ari ras deui manehna lain muhrim. Hatur nuhun, aa tos ngabantosan Ica. Awak lungse liwat saking, saenggeus bitotama merangan rasa nu patukang tonggong antara kahayang jeung kanyataan, antara cinta jeung norma. Ngalungsar bari ngatur napas. Ica, istirahatkeun heula, engke pamitos longsang, urang uwih. Sajongjongan mah ngadoniiskeun pikir, ngagoler dina pelbet bari ngaherang. Ngararancang deui kahirupan nu bakal datang. Liwat magrib karek mulang, sajajalan pabetem-betem. Hendra anteng nyetir, kuring anteng dina lamunan. Aa gaduh hadiah kanggo Ica. Hendra meraikeun ka simpe, leungeunna ngodok tas. Tampinya, ieu teh tos lami tapi can kapasihkeun wae. Hatur nuhun aa, Ica mah da teu nuju ulang tahun. Ngajawab bari nyerenge. Bungkusan pasagi rada berat basa ditimang-timang. Teu kedah ulang tahun atuh da masihan hadiah mah, mangga buka, mudah-mudahan kalandep. Barang dibuka, hiji kotak musik antik, basa diputer ayat tarian sapasang penari balet dipirik ku instrumentalia lagu klasik nu romantis. Kumaha Ca? Sae, Ica resep pisan. Manehna imut. Mudah-mudahan enjing pageto urang tiasa bagja jiga si eta. Aya rasa nu beda nyulusup kana kalbu. Langit careng purnama mabra. Rasa nu kungsi katide rasa rek ngajaran nganyam bagja. Hate nu kulawu caharaan deui, kuring jeung Hendra nyiseup endahna purnama pinuh pangharepan. Cag sakitu pemirsa. Ieu anu judulna teh Tawis Soca kanggo Alisa. Nyaeta Alisa teh anu kantos nabrak Habibi nya anak tukang pulung. Pas di tempat lemburna aya Tirta. Nya Tirta teh ngajalin hubungan sareng Alisa. Tapi kusabab Tirta na belot panginten teu direstuan ku orang tuana, jadi papisah. Nu akhirna pendak sareng Hendra anu TNI teh cariosna panginten sareng Hendra eta teh Alisa nya. Tawis Soca kanggo Alisa teh ti Kang Hendra teh. Sakitu panginten. Hatur nuhun anu parantos satia manco dina channel Dongsun TV. Mudah-mudahan kasayan palawe mitra sadayana kagensosan deui ku nu langkung-langkung ku Allah Subhanahu wa taala. Hapuntenna bila kakirangan sareng kalepatan. Wilujeng patepang deui dina carios salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.